ketika mata urang di perangan, celi di perangan, irung di perangan, sungut di perangan, dengan parabot alat zikir ka Gusti Allah, nikmat. Mukalah pintu akhirat, kakarak muka doang encan datang kadeule urang siap nolak kana dunia. Ya dunia, tolak tuki, tolak kata dua hidatan. Wahai dunia, ditolak ku aing sia, tolak hiji. Cak dunia ku hiji tolakna, besi aing ruju deui ka sia. Loba nu raruju deui ku hari pugu kiai. Hiji bae heulana. Nikmat zikir teh masyaallah karim. Ketika dilanjutkan ke guruna, lantaran geus wayah lanjutna, nikmat kanikmatan teh datang deui, akhirat datang kuat. Ya karim. Ditolak dunia dengan tolak dua, akhirat datang. Setelah akhirat datang dipeluklah akhirat. Tolak tilu ku aing sia cara Sayyidina Ali. Ya dunia, tolak tuki salasan. Lantaran geus pelukan jeung akhirat. Ketika akhirat dipeluk, Allah cahayana bersinar ke jero hati. Nurul haq, nur ilahi. Oh, cek orang-orang akhirat pada damelan Gusti Allah. Akhirat sesuai ku aing dicabut. Ndek ditolak ku aing si akhirat, teu hayang aing ka si akhirat. Ndek ka mana atuh cak akhirat? Ka dunyeun sia aing. Kos kitulah zikir teh. Nu mantap kudu aya nu nungtu.